Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para wargi sadaya anu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langkung tipayun mangga urang panjatkeun puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu maparin ka urang sakir kanikmatanana seueur pisan. Ayeuna urang tiasa nikmat silaturahmi kempal pangawasan tolabul ilmi sareng belajarna. Mugi-mugi nu masih datang tiasa angkat insya Allah mingguan payun tiasa nu teu damang insya Allah minggal damang. Para wargi sadaya dina waktos ieu da ari anu muluk-muluk mah materina teh teu tiasa. Jadi bade anu ringan-ringan bae, tapi anu ayeuna ku urang tos ngawitan duka ka mana eta. Da geuning di masjid juga menitos teu araya ayeuna mah jami teh salat teh. Urang etang-etang ngemutan deui sugan entos hari diemutan mah anu tadina tos eta teh tiasa semangat deui, anu tos semangat tiasa langkung semangat deui nya. Materi anu bade disanggakeun dina waktu ieu nyaeta masih da mah jadi emut teh kana salat bae. Magi urang maot teh kawitan pisan teh ditaruh teh salat. Jadi materi salat teh urang teh meuni kedah pisan tiasa dah kumaha salat anu sae atuh tiasa kacandak ka sawarga. Urang ngawitan urang gugah enjing-enjing urang teh dikedahkeun nyaeta salat sunah fajar. 2 rakaat salat sunah fajar merupakan amalan yang selayaknya kita jaga. Jadi itu urang teh kedah dijaga nya, diamalkeun, dilaksanakeun. Jangan ditinggalkan begitu saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga pelaksanaan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum sholat subuh melebihi sholat-sholat sunnah lainnya. Aisyah radhiyallahu anha bertutur, Rasulullah tidak pernah demikian ulet mengerjakan sholat sunnah seperti pada 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh. Dalam suatu kesempatan Rasulullah bersabda, Rakaatul fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia ini dan seluruh isinya. 2 rakaat tapi ageng pisan etana. Adapun lafadznya dalam riwayat lain, Rakaatul fajri ahabu ilayya min dunya jami'an. 2 rakaat sunnah fajar lebih aku sukai daripada dunia ini seluruhnya. Dalil ini menunjukkan bahwa apabila keutamaan 2 rakaat salat sunnah fajar dibandingkan dengan dunia seisinya, bahkan dengan dunia seluruhnya, maka niscaya keutamaan salat sunnah fajar tetap lebih baik, lebih besar pahalanya serta lebih banyak pahalanya. Salat sunnah fajar ini cukup dilakukan secara ringkas, telami ngan 2 rakaat nya. Ulah lumuh teh cek bahasa Sunda nama. Ulah dugi katek yang paksakeun gitu. Aisyah menyatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini
hafifataini bainan nidai wal iqamati minas sholatil subhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan sholat 2 rakaat secara ringkas di antara adzan dan iqamat sholat subuh. Jadi upami tos adzan subuh teh ngantosan qomat teh urang teh sholat heula 2 rakaat qobliyah subuh. Upami teu lepatna Rasulullah teh surat anu diaosna teh kahiji qul ya ayyuhal kafirun, kadua qul huwallahu ahad surat al-ikhlas. Dan di antara sunnah Rasul adalah melakukan berbaring ke arah kanan badan seusai sholat sunnah fajar, sebagaimana disebutkan dalam hadis usai mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat Rasulullah biasa berbaring ke sebelah kanan. Aya sunnah nade tos sholat sunnah teh ngantosan qomat teh boleh adalah menisal tapi bari dikeun teu bari ngobrol. Ari urang mah ngantosan qomat teh mani rame moal suganya insyaallah. Jadi pengen ngantosan qomat teh pang-pang nama ulah ngobrol. Teu wirid oge cicing gitu. Upami tos sholat sunnah fajar terus urang ngalaksanakeun sholat subuh. Sholat subuh teh anu sae pisan mah sholat subuh teh berjamaah. Keutamaan sholat subuh berjamaah: bangun segera di pagi hari dan mengerjakan sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya: 1. Allah membanggakan di hadapan para malaikat orang yang meninggalkan pembaringan lalu segera sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajibah Rabbuna azza wa jalla min rajulin saro'an awidu wa awitoihi walihafihi min baini ahlihi wahibihi ila salatihi fayaqulu Rabbuna ayya malaikati unduru ilal abdi saro'an firasihi wa bitoihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salati rohbatan bima indi wasaqahu mimma indi." Allah subhanahu wa ta'ala takjub terhadap seorang laki-laki yang bangun dari pembaringannya, dari kasurnya, meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan sholat. Jadi laki-lakinya, makanya laki-laki mah pimpinan. Jadi laki-laki udah nggak bangun ke istrinya. Ya. Allah menyerukan, "Wahai malaikat-malaikatku," ini banyak jadi malaikatnya, "lihatlah hambaku itu, ia bangun dari pembaringan, dari kasurnya, meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan sholat demi mengharapkan pahala di sisiku dan merindukan apa yang ada di sisiku." Gusti Allah tamnireus upami urang ngalaksanakeun sholat subuh berjamaah. Tadi sholat qobliyah subuh, terus ayat 2 pahalana. Siapa yang mengerjakan sholat fajar berjamaah, niscaya diberi cahaya oleh Allah pada hari kegelapan. Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Basiril masaina fidzulami ilal masjidi bin nuri tami wa yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Eta teh urang teh pame enjing-enjing sholat subuh berjamaah teh nuntut sakedik-kedik nyimpen cahaya kangge dina hari kiamat.
hari kiamat cahaya penon poe ya priogi pisan cahaya pada waktu hari kiamat teh singgarto salat subuh berjamaah. Nah, makna di kegelapan yakni salat isya dan salat subuh jadi dua. Salat isya sareng salat subuh anu bakal ngajaga bakal orang kenging cahaya pada hari kiamat. Sabda Nabi menuju masjid menunjukkan bahwa cahaya ini diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Tazkirut. Siapa saja yang mengerjakan sholat fajar berjamaah maka ditulis baginya pahala qiyamul lail. Jadi betapa besar keutamaan ini sebab akan dituliskan pahala qiyamul lail, sholat malam ketika tidur di atas pembaringan bila mana kita bangun untuk menunaikan sholat fajar secara berjamaah. Utsman bin Affan berkata, Rasulullah bersabda, man dhallal isya'a bi jama'ati faka'annama qoma nisfal lail wa man shalla subha bi jama'ati faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah seolah-olah ia mengerjakan sholat separuh malam, setengah hida. Dan barang siapa sholat subuh bersama berjamaah seolah-olah ia mengerjakan sholat semalam penuh. Manisa kisir pahalana tapi nya encing eta subuh pakadaku. Ya, para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masuda. Dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Fajri adalah sholat fajar mashuda, yakni dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang. Jadi nunyaksiana teh sanes hiji malaki malaikat nate nu siang 10 nya apa Ustaz? Anu wangi 10. Jadi 20. Sing kabita eta teh da malaikat teh sanes ukur nyaksian tapi bari ngadoakeun ka urang teh sadaya nya. Abu Hurairah bercerita, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, pada para sahabat, tabdul salatul jami'il jama'ati salata ahadikum wahdahu bihamsin wa isrina juz'an wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Salat bersama berjamaah lebih utama 25 kali lipat ya, nilai nateh daripada sholat-sholat selain berjamaah. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul menghadiri sholat fajar.
teh anu 25 teh sekarang anu 17 ya. Teruskan. Jaminan surga dan terhindar dari api neraka bagi mereka yang sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man sholal bardaini daholal jannah. Barang siapa sholat bardain, niscaya masuk surga. Sholat al-badain yaitu dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asar. Ya tambihna di dia sekedik sholat asar upami dinten Jumaah tos asar dugi ka bade ka magrib. Didinya ada jam-jam yang tertentu, waktu-waktu yang tertentu yang diijabah doana. Jadi orang upami tos sholat asar nyempetkeun nyantut ke asar tos sholat asar di ka magrib nya 10 menit gitu atau napi sabar menit di ka magrib nya ulah dianggap tepuguh. Dalam hadis lain beliau bersabda, layali junaro ahadun sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni fajrun wal asri. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenar matahari, yakni sholat fajar dan sholat asar. Karena orang-orang yang menunaikan sholat fajar berjamaah berada dalam perlindungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man sholat subha fahuwa fi dimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam perlindungan Allah. Tah ieu dina waktu sholat subuh sakieu seueur pisan anu urang kedah diemutan. Dah ieu teh bekal urang sadaya dikawitan sholat berqobliyah kumaha nilena, terus sholat subuh berjamaah seueur pisan ieu etana pahalana nya. Gusti Allah manipreus ka urang kanu ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Gusti Allah teh ka urang tiasa dipasihan pahala sami sareng salat sawengi pami salat subuh, salat isya berjamaah na setengah tuh sakitu seueurna urang teh sing nya alhamdulillah mugi-mugi urang mah sadayananya mun ieu mah pribados mah ngemutan wungkul bilih anu teu acan komplit taat masih keneh belang betong salat subuh berjamaah na paksakeun nu teu acan ngawitan qobliyah subuhna pamitos adan paksakeun. Da eta teh seueur pahalana anu bakal urang sadaya engke kangge di akhir zaman kangge di depan karena pang nama eta anu mani ieu nama memberi cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kabayang tah dina dinten kiamat urang kabayang. Jadi orang sholat berjamaah subuh teh mugi-mugi orang teh tiasa nuntut kangge ngumpulkeun cahaya untuk ngasakali sholatna sinteras tah manawi sakieu dan teu seueur mabilik bosen ieu mah etang-etang ngemutan bae yang ngemutan ka pribados anu teu sakieu ngemutan ka anu masih ya jarak-jarak nya simple salatna sunah-sunahna
sing tiasa dilaksanakeun dongkap ka masjidna ulah tos bade Fatihah kakarek darongkap jadinya nya nuhun upami kobrianan tos di bumi nah kitu nya mangga bisa kieu sapunten pilih aya anu kirang anu terus kitu nerangkeunana da eta bade seueur-seueur bilih bosan gitu. Nah sok aya nu nyarioskeun cenah anggar wae materi cenah kitu. Jadi bilih bosan gitu. Jadi ieu mah ngemutan bae ka sadayana ampalna kapribados sarangan kitu. Ya. Sing tarang ginas dina waktu salat teh ulah loyah leyeh tos ada tos komat kakara rongkapnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awaskan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi pantar Nabi oge oyong dijantankan jami nu sampurna melaksanakan salat. Terus Nabi Ibrahim mengadoakan wa min dzurriyyati oge ti turunan kaula. Ternyata nyampurnakan salat teh sanes urang bae jalmi-jalmi saleh oge sapertos Nabi itu teh hoyong dijantankan jalmi anu sampurna salatna. Secarana melaksanakan salat anu ageng pahalana diantarana disebut ku Nabi ku jalan jamaah salat jamaah. Aya dua riwayat memang aya nu ngabandingkeun hiji riwayat salat jamaah langkung unggul, langkung utama, langkung afdal dibandingkan salat nyalira ku salat jamaah tadi 27 derajat. Dina riwayat sanesna disebutkan oge salat jamaah keunggulanana 25 derajat. Itu yang mengenaan keunggulan pahala sampai disebut jumlahna ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat jamaah. Salat kayak jadi ukuran utamina di akhirat, di akhirat orang ya di dunia oge soal itu teh keutamaan tina salat di antara oge upaminu di dunia teh disebutkan ku Allah bakal ngagampangkan rezeki tantuna rezeki anu barokah ya. Di alam barzah salat jadi pembela utama ya ke orang teh mau itu mimiti ngabelan orang teh salat. Sebab malaikat di alam barzah, di alam kubur bakal nyiksa orang teh di segala arah. Mimitina di arah kepala ya. Di kepala di arah badai disiksa ku malaikat teh. Maka pamijalmi narajin salat maka bakal dibelaan ku salatna. Ieu teh digambarkan sanes bade menuju ke alaman bae ku orang di alam barzah. Ia digambarkan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuju Isra Mi'raj aya jalmi sirahna ditenggoran ku batu ya. Jadi aya jalmi sirahna ditindihan ditenggoran ku batu. Ditaros ku Nabi teh ka malaikat Jibril. Saha malaikat Jibril jalmi anu ditindihan batu teh sirahna. Eta jalmi anu males kana salat. Tuh syukur males oke gitu. Jadi gambaran disiksa ku teu leresna salat teh eta teh terus digambarkan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Isra Mi'raj. Nyata sirahna nu bersangkutan mau males kana salat, males ya bersangkutan salat, males. Itu ditindihan ku batu. Maka dina gambaran berikutna siksaan di alam barzah oge malaikat badai nyiksa jalmi ti pali sirahna tu pami
ia jalmi rajin salat, salatna bakal ngebelaan. Jadi tetiasa ia jalmi disiksa tipali dia, kira-kira bahasa gitu, tipali sirah. Kunan margina cek salat ia jalmi rajin salat. Jadi dibelaan ku salat teh tipali sirah. Itu oke dina arah-arah berikutnya dibelaan ku ibadah nu sanesna, tapi nu paling pentingna margina ayeuna tema na salat. Gitu manfaatna salat di alam barzakh, upami urang rajin, mudah-mudahan kacar rajin ku Allah. Tuh maka angkena di alam kubur mula teh bakal ngabelaan salat teh gitu. Bakal ngabelaan urang. Gitu. Terus salat tadi dicontohan salat subuh sareng salat isya di antara nu paling seueur tadi disebutkan. Iya salat subuh sareng salat isya di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge janten ukuran ka urang teh. Ukuran naon? Ukuran sehat enteuna hate urang teh. Jadi upami urang naudzubillah berat karena salat subuh sareng isya itu hati orang menuju tedamang sebetulnya teh. Jadi tak kudu ka dokter abdi, dokter dalam, pamioyong marios sehat enteuna hate, parios ku salat subuh sareng salat isya. Lamun males karena salat subuh sareng salat isya, pang-pangna istilah di hadis Nabi asqalu istilah. Jadi paling beratna salat ka jalmi munafik itu danu salat subuh sareng salat isya. Disebutkan dia teh berat ka jalmi munafik ya, munafik. Saha jeung munafik? Di Quran disebutkan wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Terus oke fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi jalmi munafik teh jalmi anu dina hatena aya penyakit. Itu penjelasan di Quran teh. Nah, kena jalmi nu kieu teh bakal rumasa berat. Terutama karena salat subuh sareng isya. Hoream. Kunaon margina asalna teh? Kunaon asalna salat subuh sareng salat isya berat ka jalmi munafik. Sebab jalmi munafik teh hayangna dina salat oge hayang dipenteun ku jalmi, hayang dinilai ku jalmi. Ria. Ari salat isya sareng salat subuh tadi disebat-sebat waktuna eta teh poek. Jadi teu seueur nu menilai urang. Mata cek jalmi munafik kira-kira dah salat isya sareng salat subuh eueuh batur nganilai gitu. Gitu. Teu aya nu nyaho gitu, batur. Mata malas gitu kira-kira bahasa munafik nanti gitu. Itu di Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudabdabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Saeutosna jalmi munafik teh ieu jeung munafik anu tadina dina hatena aya penyakit ya, aya penyakit. Itu teh kahoyongna nipu kelas berat nipuna sebab hoyong nipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah ya. Jangan munafik teh kahayangna hoyong nipu, hoyong mengelabuhi Allah sila dina ibadah teh. Maka disebutkan ku berikutna wa khadi'uhum, padahal Allah bakal ngabalas tipuanana. Allah bakal ngabalas tipuan jalmi munafik ieu gitu ya. Mana munafik di Al-Qur'an? Di ayat berikutna wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Upami jalmi munafik teh jalmi nu gaduh penyakit dina hate nangadekeun salat, melaksanakan salat kusala istilahna, malas ya. Malas. Jadi ya tanda ya. Jantan orang ulah menilai batur tapi orang menilai diri sendiri ada.
upami orang malas karena sholat, itu berarti orang nuju kalau penyakit hati sebetulnya. Atas malas apa? Yang teki yang baik, teki yang sholat, Iya. oke, gitu ya. Teki yang baik lah. Yang pertama teki yang malas karena sholat. Tanda orang munafik itu bukan menuduh orang lain, tapi untuk dibebankan ke diri sendiri. Mohon, mang di Quran ceritanya gitu, jadi munafik teh gitu karena sholatnya malas gitu ya, mang sholat malas. Jangan dia kan ke orang, jangan orang teh nanya ke diri orang teh, abdi salamiyah teh karena malas rajin ente gitu. Jawab ke orang nanti nah orang teh rajin lagi kapaksana ente gitu ya. Orang nate gitu ya. Salah nate kapaksa gitu. Nah kapaksana ente gitu dina ieu naga. Terus sajabi malas jeung munafik sebatkan ku Allah di akhir-akhir surah An-Nisa tadi. Yuraunan nas. Janten keremah salatna kenging malas tujuanna ge salah deui. Yuraunan nas. Hoyong ria oke salatna teh. No salat nu awon model tadi teh salat kenging ya kenging naon tadi teh malas gitu mah kenging maksakeun dan kenging terpaksa ya terpaksa gitu gitu ya keur masalah gitu teh itu tujuan ge awon deui yuraunan nas istilahna katiru dina ayatna wala yadhkuruna Allah illa qalila dzikirna ka Allah itu seketik dzikirna ka Allah Subhanahu wa taala seketik. Jadi sanista salat tapi salatna jang munafik malas gitu ya. Sanista salat tapi salat oge ngan tujuanna riya gitu ya. Riya hayang dinilai ku salian Allah ongkoh ku jalmi gitu ya. Nepang beratna salat subuh sareng isya margina jalmi nuju salat subuh sareng isya teu anu ningali margina dina waktos poek. Jadi cek jang munafik mah rugi aja cenah. Kawah no nenjok istilah gitu bahasana. Rugi tayang ningali gitu. Kira-kira bahasa munafik itu mun bahasa langsung aja. Salatna malas, salat nu kenging malas oge riya gitu ya. Dikirna sakedik gitu ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ya di antarana mudabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Kejal munafik oge teh kudu prinsip. Ya istilah lagi itu. Tapi no paling penting nu tilu yahala tah gitu. Pang-pangna salat anu paling berat ka jalmi munafik, jalmi anu hatena teu sehat, batin teu sehat, rohani teu sehat. Eta teh ukuranna salat subuh sareng salat isya. Itu nu paling berat ka jalmi munafik. Maka orang katu naros ka diri orang, iya salat ka orang teh salami iya teh masih kene berat atau napi terpaksa tanpa kumaha itu bisa dirasakan diri orang gitu. Orang memaha, orang anu oninga sareng Allah Subhanahu wa taala pasti anu maha oninga. Dan orang sareng Allah anu paling oninga kana penilaian iya gitu ya. Maka di Quran ya sanes pribadi orang salat oge. Tapi sila emutkan memang Allah midau di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur bis-sholati wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Di orang kedah ngajak keluarga ngajak salat. Tapi memang ngajak salat teh rupina teh disarangan ku sabar wastabir 'alaiha istilah gitu. Oh iya, wastabir 'alaiha. Jadi ngajak nate disarengan ku kesabaran. Sebab aya kalana sekali diajak mungkin tekersa heula, teu daek heula mungkin ya. Kadituna mudah-mudahan mikir, mudah-mudahan jadi kersa, mudah-mudahan dengan taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Sabar istilahna. Sabar. Itu detang-etang ku abdi teh upami tiap dinten orang salat 5 kali ya wajib 5 kali ngajak tiap ngajak sekali berarti sadinten ngajak 5 kali itu. Pemi 10 hari ngajak seberapa kali berarti
50 kali ngajak lah. Pami sebulan seberapa? Upami 10 hari ngajak 50, upami 20 hari berarti ngajak 100, berarti upami sebulan teh ngajakna 150 kali sebulan teh. Itu upami ngajakna sekali tiap-tiap sholat, ngajakna sekali hai sholat segitu ya. Oke, lohor dari misalnya tadi subuh sholat sedinten ngajak 5 kali. Selain nu adannya, nu adan unggal coba ajakan kane sholat sebetulnya suhur itu sedinten teh. Coba tiap RT seberapa tajuk nu adan teh suhur itu eta kunaon jalmi teu kaajaknya. Tapi pami aya bantuan sekali oge eta teh langsung ti prejat. Mun aya bantuan aya BLT itu langsung nyaho kabeh teh. BLT sampai iraha dibagikeun anak terangan teh. Langsung siap gitu, siap nampina gitu ya, siap nampina. Tong tebi-tebi ka batur oge bisik ngahina jalmi anu miskin urusan BLT ya. Urang pami HP nyada bae eta teh sareng ditajuk nyada eta teh kira-kira mun HP langsung dijawab teh. Itu langsung jawab mun HP mah. Gitu ya. Itu penyakit zaman ayeuna tuh. Orang sampai sadar ya, mun HP nyada terus saya misalnya marah HP nyada di masjid adan kurang ngajawab mana itu pasti HP itu bisa dipastikan itu. Padahal ya ajakan beda itu ajakan hiji ajakan kan ibadah hiji anu hijina ajakan tajan kantenan ibadah gitu belum tentu yang HP itu. Tapi kalau yang masjid pasti ada ibadah, pasti ibadah. Ini masalah kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin langkung hanat ya teh urusan salat istilahna wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya urusan salat ya teh. Pokoknya mun kieu bae urang teh supanten urang teh ya di alam kubur urang teh nyalira gitu ya. Bayangkan pami orang dina posisi diadab minta tolong kasaha gitu bae. Orang pasti di alam kubur kedua dia oke. Mual sampai 100 tahun orang dah. Mual. Itu di alam kubur mungkin orang teh mayunan malaikat anu bakal nyiksa tah gitu ya. Nu bakal ngabela orang teh ibadah. Pang-pangna nu ngabela pembela pertama teh salat gitu ya. Tapi orang ayeuna salat teu beres gitu. Siga nama mungkin jadi pembela teu beres oke di itu nah. Naudzubillah dan naudzubillah. Sampai di Quran itu jalmi seueur anu hoyong uwih deui ka alam dunia. Aya hoyong uwih tambahan waktu hoyong salat 2 rakaat bae, terus 2 rakaat hoyong mau deui aya nu kitu teh. Dina penjelasan kitab Tambiul Ghafilin. Jadi aya jalmi hoyong kembali ke dunia teh. Teu dipasian 2 rakaat salat. Uwi deui ke dunia teh, terus sae waktuna maot maksudna. Tah. Gusti abdi hoyong uwi ka alam dunia, pedah hoyong ngaos la ilaha illallah we. Terus kitu maotkeun deui cenah kitu. Na awal teh. Gusti hoyong sapondokeun deui, hoyong ngaos subhanallah bae ka alam dunia teh. Tos kitu mangga ubuskeun deui. Tapi tak aya pastian ku Allah. Istilahna ditutup ku ayat wala yuakhirullahu nafsan idza ja'ajaluha. Pamitos dongkap ajal moal tiasa diakhirkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ditambahan waktu oge kangge 2 rakaatan salat moal dipasihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dina kesempatan orang masih kena aya umur ya, mudah-mudahan dibimbing kana ibadah ke Allah tabina salat. Mudah-mudahan oge turunan-turunan eta malesna di Quran oge disebutkan faktor malesna teh. Di surat Maryam ayat 58 Allah midau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ya
adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa khalfun, akan datang suatu pengganti generasi maksudnya di akhir zaman, adha'us shalah, melalaikan salat. Fa khalafa khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat, ya. Nah, itu disebutkan dan mengikuti syahwat, ya. Itu syahwat. Jadi ambisi-ambisi, syahwat-syahwat, kemauan, keinginan-keinginan. Tak gara-gara itu mungkin mata kalau kena salat akibatnya naon? Ya akibatnya di akhirat fasawfa yalqawna ghayya, nanti mereka akan berenang di lautan nanah dan darah istilahnya. Naudzubillah. Menyebabkan ghayya jurang dijerok neraka jahanam. Di jahanam aya jurangna oge namina ghayya. Itu dijerok nate aya sungai aya caina tina nanah sareng tina getih. Naudzubillah. Tah mujahid didinya teh itu jalmi nu males kana salat, adha'us shalah, melalaikan salat. Bukan tidak salat. Loh, kalau tidak salat ke mana? Langsung sakor itu. Ma salakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Jadi ngeri teh akibat-akibat siksaan-siksaan tina lalawara kana salat komo tara salat mah. Itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ayat peringatan-peringatan kieu mudah-mudahan ayat bekasna kana batin, kana hati orang. Tapi upami peringatan model kieu teh berbekas di Quran oke dicirikan orang teh nuju lemah iman. Jadi upami orang dipasian peringatan ku batur angger bae teu gageuingkeun teu aya bekasna pisan, itu berarti orang teh nuju lemah iman. Allah mendawuh di Al-Qur'an Al-Dzariyat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pasihan peringatan, sesungguhnya peringatan bakal manfaat kajalmi mukmin. Jadi Allah suruh ngabatasan eta. Jadi peringatan teh teu manfaat ka sadaya jalmi, teu. Jalmi anu gaduh sinyal iman bae, aya sinyal keimanan manfaat. Jadi maksana pami urang anu ngeuingkeun teu aya bekasna gitu. Itu berarti orang teh nuju lemah iman ya, teh. Lemah iman. Mun dia HP teh nuju bade lobet. Jadi kena teh bisa komunikasi. Naudzubillah min dzalik. Mugi manfaat, mugi Allah Subhanahu wa taala nabihan kegiatan iman. Mudah-mudahan tiasa ada peringatan-peringatan dia, mudah-mudahan tiasa keng taufik di Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.